nyaritakeun kautamaan sasi Rajab sesuai jeung doa anu sok dibaca kurang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Anu hartosna Allahumma ya Allah bari muga-muga ngaberkahkeun Gusti fi Rajab dina sasi Rajab. Sebab saur Kanjeng Rasul Rajabun syahrullah. Rajab hiji bulan anu diagungkeun ku Gusti Allah. Sehingga Allah masti dina Al-Qur'an inna iddatas syuhur isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Sanyanyana bilangan tahun atau bilangan bulan ayat 12 bulan. Di antara 12 bulan ayat 4 bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Anu tilu manggang kan namanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sareng bulan Muharram. Nu hiji mah bisa nyaeta bulan Rajab. Dan mawi para bapak sadayana bulan Rajab teh disebutna syahrullah. Terus bulan Rajab teh disebutna syahrul asr. Bulan anu torek. Nah, maka disebut syahrul asr. Bulan anu torek seluruh pagawean goreng umat Kangjeng Rasul teh dicatat ku malaikat. Nu dicatat teh amal anu hadingan kali ulah mampan mumpul Mas. Geus ieu mah. Gitu. Keur menyaripakeun kagungan bulan Rajab mumpung Rajab asam teu torek. Poe maksiat. Tempat aya keadaan mah kuiseun kumaha meureun. Ieu para bapak sadayana gitu. Jadi disebutna syahrul asr, bulan anu torek. Artina lain urang mumpung mangpang mumpung migawe doraka, tapi mangpang mumpung migawe ibadah ka Allah bisi urang teu meunang jeung Rajab anu bakal datang. Tapi para bapak sadayana syahrullah disebutna syahrul asr, bulan anu torek. Malahan para bapak sadayana dina hadis terang in aradtum rahata waqtal maut minal aksi wal khuruja mal iman wan najata minas syaitan. Saur Kanjeng Rasul lamun ngarepkeun aranjeun kabeh kasenangan waqtal maut keur nalika maut. Minal aksi tina dahka. Artinya bakal salamet urang keur nalika sakaratil maut tina dahga hanaan anu kacida. Margi di dinya Allah dicoba keur nalika Allah bahro, artinya keur nalika roh rek dicabut ku malaikat rohil. Urang dipasihan dahga hanaan anu teu aya bakal. Saya cai laut salautan lamun diinumkeun ka urang mah cukup. Masya Allah ya. Bari ditingalikeun di dinya keur nalika sakaratul maut wa antum hina idin tandurun. Ditingalikeun paten-paten urang di akhirat sabada maafuna hari selamat atawa hari silakan. Bakal ditingalikeun ku Allah. Nya dalam urang ngarepkeun hayang seneng keur waktu maut tina dahga wal khuruja tuluy maut mawai iman. Wan najata minas syaitan jeung salamet ti setan. Fahtaimu mangka ngamuliakeun aranjeun kabeh, ngagungkeun aranjeun kabeh hadihi syuhur kana sakabehna sasi Rajab. Kaleresan kaping hiji teh para bapak sadayana dinten kamarinya. Dinten Rebo ayeuna mah tos nincak kana dinten kaping 2. Ayeuna puasa mah pasti ngitung nya. Urang puasa teh tadi Pak. Heh? Puasa. Itu nya. Dulu urang puasa sunat. Kewe puasana puasa Ramadan yang diwajibkeun ku Gusti Allah nya mah nyen tanggalan teh Allah. Adi di mah puasa teh. Puasa. Tapi hati-hati nama ngapa kowe. Eleh
Tapi kalau puasa itu kalau puasa memek. Kalau orang isu-isu bulan kali pujian hilang. Tapi laki masuk ke madrasah kalau diajarkan pujian lewat kan ubah langsung dia langsung ngaji langsung balik gitu nya. Alhamdulillah namanya. Itu naon sababna? Sabab cik Kanjeng Rasul jalmaan dimuliakeun ku Gusti Allah, jalmaan diagungkeun ku Gusti Allah, jalma anu daek ngalaksanakeun tolak di zaman ayeuna jalan pisalamteun PS lagi diganjel kan. Lamun urang asup kana majelis. Ti barang asup ke PS kan. Bentar-bentar batur geus cek Imam Ghazali dina Ihya Ulumuddin leuwih alus tibatan ngalayat 300 menit. Ini RS Pak. RS ya. Nu sare komo lamun anu teh. Ti Imam Ghazali abdi undang ka kamari keur mutalaah kitab Ihya geuning aya kamodelan. Jelma antolak ilmu mas jadi bari HS oke. Ieu barang asup ke madrasah rep sare keluar bentar batu geus eueuh. Cik Imam Ghazali leuwih alus tibatan ngalayat ngalongok ka jalma anu maot 300 anu. Lamun bentar benernya. Gitu mata kari ngaji bukan demokratis abdi teh nya. Das bisa bari ngarokok sah aja. Ayeuna salat bari ngarokok sah teh. Bari minum sah teh. Bari nyanggunya teh. Ngaji mah salat bari nangkara teh sah. Bari barang dahar teh sah. Bari nunutan batal salat. Tapi ngaji rek bari diuk, rek bari nyangkere, rek bari nangkara, rek bari hees rek teh tetap ku Allah disadiakan kan ya nu mantap amal anu panagung-agungna terutama di zaman ayeuna lamun urang hayang jalan salamet kana surgana Allah babari nyata ulah geureun tolak ilmu anapun ari ngarti jeung teu nama tergantung taufik ti Gusti Allah ya teu wajib ari ngarti namanya nya nu wajib teh naon tolakul neangan ilmu cukup. Kalau mau Madinah TV jauh apa isuk-isuk rumah ini deh, karena tengah jangkor sama. Teman pintangan lempang gak pak? Kalau pernah jadi hitung, salengka, sarwa, jeung migawe 100 kade, ada salengka. Hari dirinya tinggal cetek, nonton itu. Itu pun ada manfaat nama, ngan ganjaran lempang. Siapa minta diasup tolak ilmu sama, nonton Teman itu apa utama? Ya di radio kan sok kayak isu-isu. Tausiah harus ya Pak. Ya asupkan karena telinga ini kan tausiah. Berhes mah. Ya teman ngadenge ilmu lain tolak ilmu. Jadi aya ngadenge ilmu, aya nonton ilmu, aya tolak. Gitu. Anu diparentahkeun Rasul mana? Nonton ilmu, ngadenge ilmu, tolak ilmu. Nu diparentakeun ku Rasul tolak ilmu. Kita tolak ilmu pikir urang menang darajat di Gusti Allah. Jadi lamun urang hayang senang waktu maot tina daga kaluar di dunia iman di Islam tulis salamet di setan mangka agungkeun ku urang sararea ieu bulan Rajab. Nu mawi saur Kanjeng Rasul lamun urang ngahirup-hirup awal bulan Rajab tah ayeuna malam Kamis Pak. Niatane urangnya ngaji teh di samping ngagugurkeun kewajiban ti Allah, niatan ngahirupkeun awal bulan Rajab. Naon padilahna lam yamut qalbuhu ida mata qalbu. Maka moal dimaotkeun hatena keur nalika hate marah tuluy bakal digunturan kahadean ku Gusti. Tuluy bakal dihampura kesan eta jalma saperti orang anu karak lahir ka alam dunia. Lamun urang ngahirup-hirup ayeuna ya. Alhamdulillah biasa wayah kita urang geus nyangkere nya banyak. Alhamdulillah geus setengah salatan urang masih kene ngalaksanakeun ibadah niatan
penting ieu di samping tolak ilmu niatan ngahidupkeun bulan Rajab. Lagi termasuk awal bulan Rajab. Namun sababna ieu bulan Rajab make diagungkeun sabab dina bulan Rajab aya peristiwa agung nyaeta peristiwa Isra Mi'rajna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra Mi'raj anu wajib urang percaya jeung yakin. Hari Isra urang geus apal angkatna Kanjeng Rasul, ieu mah hitung-hitung ngapalkeun ya Pak. Angkatna Kanjeng Rasul di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa kabita ganjaranana. Lamun urang nyaritakeun Isra ngareungeutkeun riwayat Isra Mi'raj mangka bakal muluk dosana eta jalma saperti mulukna daun kayu anu garing ditebak ku angin anu gede. Dina wajah sabah moal aya dosa. Urang balik ti dieu dihampura dosa. Lamun urang ngareungkeun riwayat Isra Mi'raj. Geus apal deh Isra Mi'raj mah. Tiba heula Isra mah kitu-kitu. Kene dan nya tuh moal pinah Masjidil Haram sugan Masjid Istiqlal mah. Masjidil Haram ka Warung Jeli mah jiga. Sandayan masjid alus ieu moal pinah. Tiba heula kitu-kitu kene Masjidil Haram Masjidil Aqsa. Ngan wajib urang percaya. Lamun teu percaya kana Isra hukumna kufur. Nya kaluar tina agama Islam. Isra teh perjalanan Kanjeng Rasul ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Dina Al-Qur'an dina surat Al-Isra diterangkeun subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil maha bersih dat Allah eta isi masdar teh. Naon sababna subhana make disebut isi masdar ti budak santri sabab masdar nama kudu kana tasbih sabaha yusabihu tasbihan ari ieu mah kana subhana disebut isi masdar. Masdar anu teu akur jeung segat fiilna disebut isi masdar teh subhana. Itu naon sababna ayat ieu make dimimitian ku subhana. Cek dina tafsirul bayan diterangkeun nya kana dimimitian ku ayat subhana sabab kadituna nyaratakeun perkara anu ahing, perkara anu model. Oke di mana-mana urang Arab ngadenge perkara anu model jeung perkara anu ajib sok ngucapkeun subhanallah. Urang mah bagoy batin namanya. Padahal anu mah lamun perkara anu aneh nyebutkeun apa? Subhanallah maha suci dah. Jadi beda bahasa orang di bahasa Arab. Di mana ditanya reka mana kecil, masyaallah tabarakallah ada pasal. Lamun urang mah ditanya kita tuh rek itu tiga disebut ya aja. Reka mana mah? Masyaallah tabarakallah subhanallah ari ka sawah. Namun sama sawah lain bahasa. Tapi para bapak sadayana ieu perkaraan model urang Arab sok kabiasakeun maca subhanallah subhana maha suci dat Allah Allah di asra anu parantos berjalan jeung dat Allah ka hambana nyaeta Kanjeng Rasul lailan ti penting. Di mana? Di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Kalawan menap 17 open akan lirena dina 5 tempat dalam waktu sakulang itu sapeting-peting acan malahan itu satengah peting-peting acan malahan cik sakal sajam cik sakal 2 jam cik sakal tempat sarena Kanjeng Rasul bahwa ini sakedeung peristiwa Isra. Padahal lamun diukur ti langit di dunia ka langit. Dina surat Al-Ma'arij diterangkeun ta'rujul malaikatu wa ruh biyaumin kana miqdaru 50 alfasana. Malaikat Jibril lamun rek setor ka Allah naik ka langit ya tapasena kiberna malaikat Jibril dalam jangka sapoe teh 50.000 tahun. Jauhna